Kawan. Oi. Nah, itu digawe teh kuat kawah kopi-kopi acan ka si Haji teh ka mana itu Oi, nya karasa kumaneh. Nunungan rada gelo sugan teh kawan Oh, teh aing mah. tisuk-isuk ya lah. Maneh mah jeung daek atuh. Dan butuh teh kumaha. Butuh mah maksakeun ning ieu daek. Aing mah. Aduh. Oi. Ngirim-ngirim nasi padang eta aing ngan bikin ka Gawe tugan datang sekedeng deui mah. nepikeun ka magrib nu kan aing telin robot itu gablek dunungan teh. Oke, meureun sekedeng deui euy. Di jalan meureun keur leumpang. Nunungan rada geblek sugan teh kan aing mana dalin kebo itu Nyeuy. Aing peri beuteung ya. Robot lain si goblok teh. Bae tisuk-isuk mah. Goblok ya Haji teh ka mana nya? Duh, cuaca yeuh. Halus kieu yeuh. Pengen hayang ka kebon aing yeuh. Inget wae aing kan digawe. Da digawe teh sakotak deui kamari teh. Saanggeus encan euy. Nih nah euy teh panas bol euy. Wah boa ngaromongkeun aing nya. Aing tara-tara ieu teh. Sampurkeun heula ya. Astagfirullahaladzim kalan. Nah, juga astagfirullah datang. Nah sia ieu gawe tisuk-isuk karek menang sakieu. Oh, dole ku sia Haji teu tuh di cungkiran ya. Da atuh euy siling. Ieu mah dadeka hipu taneuna kalan. Teu kudu dicungkir. Pacul ongkoh. Nyircing atuh digawe saka kotak deui ieu. Nyantosan atuh. Nepi ka karek menang sakieu. Naon tisuk-isuk gadag sia. Ampun aing mah. Tah kieu ye kehead. Gadag mah kalan deuleukeun tah. Ieu manusia ieu nu jadi tuh. Ai sia jeung dicungkar-cungkir kalila-lila tuh. Nempo. Bol aing mah tong dipacul atuh. Aing mah nyontokeun sia teh. Ya Haji, sia teh lain gadag sumanget aing teh gadag teh. Mana eueuh kopi, kejo ledis, dik atuh. Ngirim-ngirim udun. Carekan tuhan. Aing lain teu ngarti. Aing aya perlu heula ka Lebak. Atuh piapekeun. Piapekeun teh ka saha kehead atuh. Manusia Sia teh sok gawe heula. Geus beres gawe tak karek cing ieu ti isuk-isuk. Karek menang sakieu. Naon gadag geus bebel teh tah. Alhamdulillah cai teh euy. Gadag dia keur ka sawah. Bari keur mojohna euy. Jong-jongan cai gede kieu euy. Nyalakeun ge. Salah euy satiluan itu mah. Si Haji sekawan. Haji itu wau nya. Nah aku pagawe anyar mah. Haji jakar burger gitu euy. Nih power ini kudu ada amankeun euy. Tuh sia mah ku aing ditungguan. Nah, da aing karek jalan. Assalamualaikum tadi ge. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tujuan naon si lain ge? Burger Oh, era majarkeun aing teu ngadu jeung si eta teh nyakeun nya aing sakitu. Kesang lu atlet na anjir. Cing atuh RW gadag ti isuk-isuk ieu karek meunang sacokek. Ciga tuh Ji euy. Geus burit kieu masih kana digadageun ieu. Muning-muning lain aing teh kudu nama geus eureun gitu. Lain jeung narurut we si lain. Da butuh RW atuh urang mah jeung si kitu. Nah aing ngeureunkeun. Atuh eureun aku sorangan geus waktu burit kieu mah. Wah, teu kudu kitu mun awat ti Haji mah Bari meureun. cikana teh karek lebaran gitu euy. Pantes nama kitu nya robah. Ieu mah kadon beuki-beuki. Haji 7 kali teh beuki. Beuki pedit RW. Pantes mah ka dia teh mawa kopi, mawa tuangan, mawa naon. Dewe ke butuh teu kieu-kieu teuing Ji. Oh sok beres ti dieu we katen aing kopi dahar-dahar di Paribasa kopi dahar ten aing kejo gitu. Nya aya kehead kejo mah. Kan itu beasna deseleun gitu. Kalan. Ududna tuh karunya. Kehead mun lalungse gitu. Ya, tah udud lah. Udud. Tah karunya kan wanyar tah. Daun tales mung aing ka keur mana ya kidana? Lumayan bae udud kieu ge Mau cek daripada eueuh mah bae teh nyeri cangkeng moal tenang. Itu di sini. Ka keur mana mung Arudud bebel. Arudat pisan sia mah. Di dia lumayan. Makan atuh. Lumayan ya di dia ya. Di dia arudud aya.
Antep Siapa kan. udah lai ah. Kepaha udah dek mau cicing ah. Masing mal udut. Mau Nah, ada mal mengi Mual cobaan heula seperti Mual. Sin ceket aing mah. Bensin teh oh bensin ah. Alah kalan. Ieu bensin koko deui poho yo. Tuh, Tuh anjing mere udut teh jeung bengsina. ai sia di poho mah kehedek di kumahakeun atuh. Koret-koret teuing hirup teh. Mabok lawan wae sia mah ka aing deh ah. Tah kehed kalan, deuleukeun aing. Mun macul bari langsung rada diguarkeun kitu tah. Tuh. Usia deuleh. Tuh, kehed kalan. Deleh aing. Dicontohan ku aing. Jukutna anu bangana pangpengkeun. Ciket ngadon kalalabur. Aduh, sugan teh nareleukeun ka aingnya. Kalah kamarana. Ieu mah manang geus burit bebel teh ah. Aing mah ieu mah ah.